Ayo ya, berangkat ke seberang. Karing urang masar di legok. Ayeuna geus jam sabaraha ieu? Yuk berangkat. Sok bawa eta koper jeung wadah nu geus disadiakeun. Heeh. Datang ka legok. Ti imah teh sekitar sajam. Ada dasar be ngamparkeun karpet. Tepati loba ieu nu diamparkeun karpet we jeung samak jang urang. Jeung manahanana. Duaan. Jang duaan mejeuna. Pas dibuka dituna can waka dibuka dituna. Dasar kakarek ngomong. Sok kumpul. Ngalumpur tah di dinya geus apaleun ieu teh da. Harita teh kami teh tukang obat geus rada kakoncara. Di daerah Legok, Ciparanti, Cikuya jeung kadinya ka belah jero. Terus kami teh mulai lang puyeng bumi alam anu muter. Sanes bumi alam anu muter justru darah bapak anu kotor. Tah ieu obatna sabaraha cenah? Mung 7.000 rupiah. Abdi ngical di Solo 10.000. Ieu mah hitung-hitung perkenalan ka bapak-bapak, ka ibu-ibu, ka murang kali nu aya di dieu. Sabab naon ieu teh mati pisan. Celetit tina parinikan, celetot tina paranakan. Ieu obatna teh ulah aya nu sajen deui. Sok tahun bapak teu ngartos, sok ka abi ngacung di pertelon, insyaallah disangka nu burung. Teu kenging kitu yeuh ayeuna mah Kang. Di mana-mana ogean obat mah asal dituang dibuka heula. Sok saegeun cai-cai haneut. Angot lamun aya ulen mah jeung ulen heula atau uras, sorabi, bala-bala tuang heula eta sasarap alias mumuluk. Lep obat ieu wah moal teu jag-jag kana awak. Pokona utarina ogean teu bisa lumpat, ayeuna mah ngadak-ngadak bisa hiber sok sanajan sakedeung. Geus pokona nyablak tukang obat teh. Tah ieu tah ditinggalikeun ku bapak ayeuna. Sok ae ka Ai Muhdir almarhum. Tah ieu sanes orae kajajaden. Orae pokona era kajajaden anu bener sakti mandraguna. Dicekel oge moal naon-naon. Ieu mah geus wah pokona mah kakoncara balad, sahate, sajiwa, saraga, sasolokan, sawalungan. Tah ieu obatna teh. Pas dibuka si oraena teh tina kotakna teh. Rek ditewakan kecuk kana gelang leungeun. Da kitu teh teu diparaban geus 3 poe siling anelkeun Ai Muhdir jeung Rohiman. Ari cek Rohiman meureun ku Ai Muhdir di parabanan. Ari cek Rohiman cek Ai Muhdir meureun ku Rohiman di parabanana. Nu puguh mah siling anelkeun nu maraban ari orai-orai lapar nya heueuh macok atuh nu matak pelengkeng can tamat-tamat acan 15 menit nya nu matak nyiwit ori mah ayo balik ieu naon aing kapacok orai ti dinya mah korep paso bener. Wah balik nu itu teh di imah tamaan itu ya ngan untung bae ngadahar obat nu tadi mah da teu mati da ngala duit hungkul. Nu mataknya anger we ka rumah sakit nya di injeksi di suntik anti perah. Tah nu matak lamun boga ingu-inguan paraban lapar bisi macok. Anggota para manuk manotor parabna teh ditotor ulah di ciwitan eta kudu diparaban. Manuk manotor mah parabna kudu ditotorkeun
paraban dalam henteu musang mesung itu angot ora sinuk mah paraban